Jon? Mana daging ayamna? Ini mana daging ayamna? Kapan eta mah bubur kacang meda. Ini teh aya dagingan. Abi tadi enjing meser bubur ayam aya kacangan. Nah, ieu meser bubur kacang cak aya daging ayamna. Bubur kacang hijau. Dan kieu ya bubur kacang hijau anet-anet. Batur. 5 menit kemudian. Yang namanya guys bubur kacang yang bubur kacang gerak bukan aya. Bubur kacang. On. Ya deui. On. Bener ya mah. Kita bubur kacang. Iya. Abi teh padahal mamilarian ceuk. Abi teh bade meser pecel kacang. Teu usah ka meser bubur ieu salah jalan bubur kacang. Nya ayeuna mah jualan ieu bubur kacang hijau nyuluran si Akang gitu. Pengararinaun awalnya ku Abi. Pokona mah Abi mah pelanggan setia Ceoon. Abi bade meser bubur kacang Ceoon. Mangga. Jadi ieu mah makan ya. Tatanya beneran ya rek. Mohon. Nah. Di mana dia? Nah, wih, dinya buaya hujan-hujan yang kacang. Tapi kalau rasanya kon. Wah. Kumaha Jon? Kade ngihila. Jon? Mana daging ayamna? Ini mana daging ayamna? Kapan eta mah bubur kacang meda. Ini teh aya dagingan. Abi tadi enjing meser bubur ayam aya kacangan. Nah, ieu meser bubur kacang cak aya daging ayamna. Aye, atuh kudu kumaha kapan ieu mah bubur kacang, kata Anis. Sebedak itu Jon. Da abi masak bubur ayam genan aya dagingan. Mana aya teu aya daging hayaman. Kedah nama ieu teh tadi ge abi masak kacang bubur ayam teh aya kacangan. Kudu kumaha ngajaran. Ari abi masak bubur kacang teu aya daging hayaman. Pokona mah yo abi moal cios meserna. Oh anak tadi salah abdi ya. Tadi salah abdi. Ya abdi mah hoyongna teh bubur kacang teh aya daging hayaman. Da tadi ending ge aya. Tos pokona mah abi moal janten meserna. Dasar penyakit eta mah pura-pura we yang jajan badi teu boga duit. Dasar epot. Tukang ngadiri wewe unggul kuring keur dagang. Sugan teh bener we arek meuli.